Berat. Anjir. Anjir. Nih musuh Pak. Nih musuh Pak di mana? Istimeni atoh nih musuh Pak ge. Dinya mah. Ari dinya. Ya, paribahasa nak. Ya deh, kedua lakon aing tadi. Aduh aing. Ya. Urang teh ka warung. Rek jajan rek mi rokok. Nuturkeun eta Bu Meri, Bra. Budak-budak ka urang. Bu Meri mana itu? Tetangga. Oh, Bu Meri? Heeh. Terus? Mana meuli kue? Keur meuli kue. Urang nyokot pangsulan, Bra. Paan teleungeuna seut. Eta mah urang, Bra. Nud. Rasa papelong-pelong, Bra. Nyicil paan kai. Rek teu bunga kumaha, Bra. Tah, Bra. Terus eta pasti Bu Meri bogoheun ka didinya gitu maksudnya? Ai didinya. Geus tuku dibahas deui, Brad. Geus yakin dia mah. Ya, cek aing dia. Geus eumeur deui anjir ieu sirahna. Terus kumaha? Ya. Aing mah kuasana, Brad euy. Ieu mah moal engkekeun deui, Brad ieu mah euy. Moal urang mah. Moal diengkekeun rek di kumaha eta dikawin. Dikawin langsung urang mah ieu mah lah. Lebar sih kabur ku batur. Ari didinya neangan panyakit teh atuh teh. Ya, Bu Meri teh pan teh non muslim. Didinya kawin anjir, didinya kan muslim, terus Bu Meri non muslim. Sia teh jinah dianggapna teh. Hari didinya can apal keneh wae. Ya. Bu Meri teh Brad. Tisa geus paan teleung jeung urang teh langsung mualaf asup Islam kan sia teh lu bejakeun mah. Begitu urang ngalewas teh Brad. Kadenge ku aing tanu teulik keneh. Kumaha anjir? Meuli sampo hijab. Nying. Lagi celak anjir ya, aki-aki ya. Anger anjir. Kieu we anjir omonganna teh. Ya, naikeun. Bu Meri meuli sampo hijab. Gara-gara anteleungeun jeung didinya. Dianggap ku didinya jadi mualaf gitu. Heeh. Boa balinya sedirinya mah anjir geus lain boa ebah deui ieu mah anjir. Ya, dengekeun. Henteu kitu konsepna sia teh utar. Nu meuli sampo hijab bebas arek non muslim oge henteu matak jadi mualaf sia teh. Ya lamun kitu konsepna Kang Haji Roma Irama lamun misalkeun meuli sampo metal nya eta musikna bakalan jadi metal. Hah? Si Adang Doma lamun misalkeun ngamandian domana ku sampo ucing eta domana bakal jadi ucing kumaha? Henteu atuh sia teh. Omongeuna ieu anjir aki-aki purunyus ieu. Ti aing aki-aki purunyus kieu mah nya guysnya alusna mah anjir ieu sungutna calangapkeun abusan karbit ku aing seuneu tina boolna. Beledag gue. Pusing anjing. Isuk antar ke Samsat yuk. Kenal ka Samsat anjir? Puguh kieu Brad euy sabaraha mah era urang teh euy. Sekalian Brad urang nginjem duit Brad euy. Anjir. Iya mah. Lagu lama anjir, judul baru. Tapi kan sok mayar Brad urang itara lambat mayar mah tiba lagi urang mah mun gajian ka dibayar ku urang nah amun mah. Heeh. Nginjem duit terus rek ka Samsat rek naon ieu teh caritana teh. Kieu Brad euy urang teh. Kan urang teh apa sorang mun teu boga HP urang teh. Ngeridit urang teh HP teh Brad. Ya. Lain kahayang ngeridit HP teh lain hayang meuli cash. Urang teh heuh. Nah ari sieu teh Brad euy. Eta HP anyar teh Brad. Di onkeun teh Brad, masukkan SIM wae, urang teh bingung. Sedangkan duit teu boga. Rek kumaha urang ieu nasib. Terus si lain ayeuna arek ka Samsat gitu. Heeh. Arek nyieun SIM. Heeh. Anjing. Balik aja ya aki-aki. Kudu ka mana urang nyieun SIM na atuh. Ka mana sok kudu ka mana? Mun ka Samsat. Teh. Ya. SIM card dina HP mah SIM card lain SIM A, SIM B teh. Lain SIM jang motor, jang mobil lain. SIM card sagede kieu tah.
sebentuk chip nyawa teu henteu ka samsat nu kieu mah tinggal meuli we atuh Kemana? ka material kehed ka material cek aing mah nya aki-aki mah ka material meulina meuli kampak cek aing mah jeung paku nu 17 teh geuningan bede dagorkeun kana sirah nyaho acan ieu anjir SIM card ampun teuing macan menang pagawean keneh mah Encan berat ngamur wae urang teh. geus we atuh ngilu ka si Dede Inun ka itu ka Cianjur rek mah Gawe reuh. jadi relawan sih di Cianjur. Kemarin sok lah urang ridho lah besok. Jadi kemarin teh nelpon si Dede Inun teh. Jadi Cianjur teh pan di penangkaran buaya teh lalu pasta buaya teh ayeuna ka pemukiman warga. Nya, eta kan membahayakan bener teh. Jadi di ditu teh si Dede Inun teh kakurangan personil. Gitu ajang lingkar buaya. Tah, lamun misalkan didinya daek ke daripada eueuh gawe, bener teh datang ka itu atau jadi ibadah lumayan bener teh. Gitu aya gunana hirup teh. Kayak orang telepon. Ya, Tapi orang bagian naon kan itu bingung euy. Kamari mah ngomong nama si Dede Inun teh bagian ieu cenah euy, anu kurang teh eupan. Eupan para buayana. Kela. Lamun urang ka ditu, dijieun eupan. Kumaha eta kumaha bisa salah? Heeh. Urang jang eupan. Heeh, Diparabkeun urang ka buaya. heeh, da ayeuna buaya moal ngarumpul atuh anjir lamun eueuh eupanna mah. Ari mah teh kira-kira. Apa urang teh jelema, Brat? Jelema urang teh. Manya aing diparabkeun ka buaya atuh modar kehet teh. Kira-kira geus kieu ayeuna mah. Ini tidak ini. Ya. Mending ini cek aing. Lah tong Kang Usi. Pusing aing ngari-ngari teh. Ya. Pan ngaranna oge cek urang ge relawan, aya relawan mah paeh ge teu jadi masalah. Astagfirullah. Rela. Brat, da urang teh yang kena hirup atuh, Brat. Nah, hari dinya manya aing ekjakan ku buaya. Ada aing aki-aki teh. Heuh, Mesin ini teh. Pusing aing ini sia, ini. Nah, ku aing sini prek-prek sia. Nah, ku aing mah. Gabah aing serido-rido ikhlas aing. Jadi relawan, kari-kari diparabkeun sia. Kali di prek-prek ku aing tinggal teh sia. Pusing aing. Duduk aing. Naon deui sia? Naon deui? Aing pusing-pusing kieu. Henteu, ieu mah ngajelaskeun deui jadi memang Dede Inun teh butuh parab anu rada liat, jadi henteu gancang beak. Itu pas dironyok ku ya teh. Jadi kan sistemna kieu. Jadi diteuneun tah didinya teh nya di kandang perangkap engke teh arah suka buaya kayaknya ngarogrog didinya. Ngajejewet didinya. Jadi nu semulia halus. Ini sia aing nafsu. Ini sia. Moal itu moal. Moal sia. Ini sia ini. Moal jadi Ini mah sia. Ini mah aing prek sia. Kabur aing amok ya. Dek, teu jadi dek. Mungeun. Brat, lain, wayah kieu lamun nyuh mie jigana nikmatna luar biasa, Brat, Rada hade eta ide euy. Yo, Seger aja. Make cengek geuningan. Aja. Nyuh mie euy. Aki-aki teh kau pengen orang cicing hayangan nitah baedaan. Bae atuh bi. Hayang mie ayam bawang euy. Heuh atuh aki-aki mah. Ini yang minum euy. Urang? Heeh. Biasa we orang mah favorit bi. Favorit. Kari teh ning mie kari ning. Nya. Kayak kari naon itu kudu pugu. Si bibi bisilireun teh. Kari naon? Eta sugan di bibi ayana kari naon? Kari ayam, kari sapi. Naon ge aya di bibi mah? Oh iya. Ujung tuh. Nya geus atuh. Bebas aku mah bibi we, heuh. Lu penting mah ulah kari jut we. Bi. Nyebut kari jut kana panon urang mah nih. Kana beungeut urang panon eta sia. Saha anjir urang mah kasih bibi ka itu bi mah. Ari biasa eta ngelet ka urang ke head sia. Henteu sing demi alek lagi henteu. Jaga bos ya kari jut. Barin lagi pan didinya mah henteu teh kari jut ya guys ya. Henteu teh kari jut atuh dinya mah segitu limit kitu eta banget teh guys. Brat.
lain hirup-hirup ke jeung kieu wae kemajuan Brad kumaha carana Pugu geus bingung urang usaha kana naon itu di dieu kumaha Brad lamun transmigrasi atuh ka Afrika nying di deket teh ieu transmigrasi cenah ka Afrika ya rek kadonaon sia teh di ditu anjir di dinya ye dirinya macan apaleun apan urang mah pengalaman Brad lu bahakan uyah urang mah ye anak kulit maung begitu manghareunah atuh Brad caprak anjir ya ki aki ya urang mah di dieu skill ngan saukur panyawa urang mah bisa naon ge terus ayeuna di Afrika urang kudu ngalakulit maungnya didinya ngadon dihakan anjir beak diopi ku maung di itunya guys ya diding sok lieur anjir Apaan urang mah pengalaman Brad pengalaman cara ngalakulit mau mah pang babari-barina asal apal teknik nah sok kumaha ye cara nanya didinya bagian newak buntut pakukeun kana takakai sok takakai nu kitu mengiuhan teh tangket ya beuti kieu beuti dinya pusiret nya nuker kumaha nuker depan aku takakai masuk ngiuhan tangket teh hareupna dibere ku silet terus ka tukang terus tangket kebrakeun kuduan gaya tangket teh si kulitnya ngalumuk Brad awakna teh ka mana mah teh caprak anjing aki-aki makan naon sih ieu aing curiga sih ieu mah geus mati segadung anjir baru gadung nu kieu mah bener teh guys Brad di walungan kieu mun ngopi geunah sia euy komo lah nyah nyeh nyoh anjir itu boga duit euy urang Brad ya cek aing ya tega belak duitnya mentong loba kahayang atuh sih teh didinya anjir ari hayang ngopi atuh kumaha atuh terus rek kumaha ayeuna nya murang kadinya sia teh ini nu kamari ge anjir can dibayar nginjem we hayo kieu we tadi teh langsung Brad cing Brad duit tuh kurang ngopi ngeunah jeung Brad di sisi balungan kitu atuh ngomongna anjir teu kudu basa-basi teh yang lieur anjir daerah tuh Brad langsung gitu mah Brad urang ngopi hideung nya dinya hideung kopi hideung urang mah gudai euy Brad anger anjir ieu kieu tah jeung si ieu mah nu boga lalakon mah kopi hideung manehna mah kopi gudai cenah anjir heueuh jik lah tapi Brad lamun ditinyuh di warung dibawa ka dieu jadi goodbye meureun euy naon sih teh jadi goodbye segala tuh sih teh anger we kopi gudai nyaroba kehet sia teh apaan di dia diinumna dibawa ti warung ka dieu sia teh heueuh lah heueuh moal di dinya we aing keur hoream debat lah aing hayang niis kedatang ka walungan teh teh heujik lah moal di dinya we rek kopi gudai rek kopi goodbye nya dua teh ini lah pengen ditanya jik tong lila maaf baru pawe ki aki nya Brad hampura euy urang loba dosa ka didinya tumben anjir nyadar ya tapi kalau mah eta ka minta hampura lah lebaran ge jauh keneh atuh teh bari jeung rok dijieun deui anjir bener teh guys ya Brad bisi urang boga hutang ka didinya omat nya Brad halalkeun nya Brad nya sing karunya ka urang nya Brad naon atuh teh mun sok rariweuh dinya mah kadar ge urang sok nginjemkeun duit ka didinya bari pan sawareh masuk dibayar atuh ku didinya bae atuh hitung sedekah we urang hitung balas budi urang baheula keur leutik masuk diasuh ku didinya bebaskeun dibebaskeun ku urang lain itu kunaon itu teh hah ini asal raruas ge kunaon ieu kunaon didinya lah teu kudu reuwas Brad urang teh bingung Brad bulan-bulan ieu urang geus beda rarasaan Brad euy beda rasa ya geus hilang rasa Brad kudu kumaha urang ieu Brad
ke dokter can nya. Kembali berat orang mau ke dokter teu kudu bae lah. Da berencar lagi bakal berat. Anjir. Ya. Nu ngaranna manusia mah kudu optimis. Ya teh. Ikhtiar teh kewajiban. Ayeuna cenah lamun misalkeun gering ka dokter atuh uubar. Wajib teh hukumna teh. Jangan ke dokter ayeuna. Kadang deui muka dokterna. Jangan ke dokter. Moal berat moal. Ya. Anu dirasa naon ieu, nu dirasa ieu? Naon beuteung, sirah atau naon ieu? Ari awak mah berat urang teh sehat. Ngan dina rarasaan teh kieu berat urang teh. Anu jadi bingung mah ngadahar gula, amis, ngadahar cengek, ngadahar uyah pangset. Adi berat urang anyar keneh. Isuk tadi ngadahar paria. Pahit. Nyaho aing anjing. Parah ya aki-aki ya. Sararea ge kitu ieu teh tangkurak. Ki omongkeun ieu aki-aki anjing. Gaji wae ku aing itu ya beheungna ya. Ieu teh sararea ge. Dinya kaasupan naon ieu? Cek aing mah ieu mah aki-aki ieu mah nya kaasupan hileudeupeut teuy. Apa jiga kieu guys. Ya. Anjing musigeun teh nya didinya. Montong menta hampura. Teu kudu anjir. Cek aing ge sagilak-sagilakna manehna mah. Tuluy we anjir nyan aing pusing. Parah anjing aki-aki ieu. Alhamdulillah mak euy. Adi geus aya jodohna ayeuna. Nah, alhamdulillah dinya mah. Arane. Nah, alhamdulillah naon? Ya alhamdulillah atuh Adi ayeuna arek kawin berarti geus aya jodohna. Teu alhamdulillah kumaha urang salaku lanceuk atuh aya di dinya. Ya. Tong boro nyarek mah sia teh kalah bersyukur naon teh. Rupa-rupa wae teh. Nah, tari potan ku kolot baheula tara, dinya tara. Apa naon aya di dinya anjir? Minta nyara rambung head. Teh nyambung. Yeuh. Urang baheula urang baheula. Jang kade sing bersih hirup teh cenah. Nah, akhirnya kalau ka atuh. Yeuh, cek ajengan. Ana patu minal iman. Kebersihan teh sebagian daripada iman. Nah, saya mau adi menang jero kalabungah naon teh? Arane pisan. Hirup teh. Naon sih teh ini asa kitu nyambung ieu teh ngomong teh. Nyaho urang oge heueuh bener. Bener anjir kebersihan sebagian daripada iman tapi napan naon hubunganna anjing jeung jodoh sih teh jeung jodoh adi aing naon hubunganna head. Ay, kata kutara apa kekarak apal wae dinya mah. Apaan jorok teh jorok, sih teh jorok. Rada burung anjir ya aki-aki. Paribasa sia teh tungi. Paribasa eta teh. Lain masalah jorok ayeuna jauh tina kabersihan sih teh. Parah aja ya aki-aki. Tuar wae gitu kok aing. Deh. Usaha aing kana naon deui nya mah euy. Harga kulit sapi ayeuna anjir keur murah. Harga kulit sapi heueuh. Aing bisa bangkar anjir harga jiga kieu mah. Kana naon usaha pindahnya mah. Ya berat cuk urang mending kene pindah. Ulah kana kulit sapi cuk urang. Kana naon eta? Mending kana kulit buaya berat. Anjir. Itu kira-kira anjir na kulit buaya cenah ieu. Ya, lamun misalkeun urang pindah kana kulit buaya, modal kulit sapi moal nepi kana kulit buaya mah pan mahal buaya mah. Atuh anger meureunna nombok-nombok keneh anjir. Ore didinya. Ya berat. Mahal so teh lamun meuli. Apa imang ngalah sorangan sia teh? Nying ngalah sorangan cenah. Boe bah. Pan ngalah bayawak ge anjir. Aing teh sieun. Komo ngalah buaya meureun. Ngadon modar mah. Aing dia mah. Ya, dengekeun kolot. Nya heueuh atuh lamun teu apal pengalaman jeung teknik mah bad. Hai, dinya teh kumaha sih? Ya, urang mah berat geus pengalaman, geus loba ngahakan uyah berat. Tenang ulah sieun. Tuturkeun urang lah pokona meureunnya mah. Bakal sieun pisan nya mah. Arane.
Sok kumaha cing ala buaya anjir. Ya, Brad. Biasana, Brad. Buaya mah lamun tengah poe teh sok ka darat, Brad. Nah, terus Tah cara langap, Brad, buaya mah. Tidinya, Brad. Saatna beraksi urang, Brad. terus Samperkeun ku urang. Kuduaan ngeteyep, Brad. buaya nu keur calangap. Sia mah rek marabkeun aing meureun. Nah, marabkeun apaan hees? Calangapna buaya mah, Brad, bari hees eta teh. Ulah asa-asa, Brad, keur calangap. Yo, tingali suruh kai. Terus. Kana naon? Karena sungut atuh teh keur calangap teh. Abuskeun ka jero leugeun sakieu. Kajerokeun. Terus Nepi kana buntut tah sing menang. Sing ceruk sakitu. Ulah asa-asa, Brad. Dipedo sakalikeun. Ieu cekelan tah. Sungut tah. Terus. Dijamin tah. Imet kabeh kulitna tah. Ngagunu kabeh danap. Daging teh ka mana, Brad? Ini di bijaan teh. nya ada anjing kaos kaki buaya teh teh. Parah anjir. Ya, ramah lingkungan sebutan gitu, Brad. Ramah lingkungan cenah. Heuh, ramah lingkungan, Brad. Ya, ieu teh buaya teh engke teh nya anu geus coplok kulitna eta ta awakna teh engke teh bakalan bijil deui kulit 2 bulan ka hareup mah. Jadi urang mah moal kakurangan, Brad, ku kulit buaya mah. Banget sia hurung anjir. Parah aja ya aki-aki ieu. Ya. Si teh resep-resep teuing anjir ngarujak gadung teh si teh. Masih keneh ieu buru gadung aki-aki anjir. Parah anjir. Brad. Apal aing bieu tos dahar jeung naon coba aing pangnabakeun. Ya teuing atuh Ya, aman. yang daging anjir. Ieu apaleun heuh ketebak euy. Yo, atuh nih agul anjir dar jeung daging ya aki-aki kos budak we. Urang mah ngara apal terutama maneh. Mah panas maneh teh nama urang teh. Ya, aing dar jeung naon cing amuan. Cuma roti atuh kehen kieu mah. Lain anjir. Kali deui. Naon? No. Jauhaneun anjir, no. Ya. Sing deket ya. Iya mana mah tujung deungeunna ha. Jeung tarasi mana mah sia. Henteu anjir. Jeung naon atuh sia? Can dahar aing mah. Urut gagaroboal be malangan. Goroboal. Heeh.